darajat Allahumma ya rafi'ad darajat Allah. Baheula teh di Baghdad aya hiji lalaki boga pamajikan kemudian boga anak tilu. Eta lalaki teh usaha mah usaha tapi ku Gusti Allah dikersakeun teu maju-maju. Manehanana kulimah kuli tetapi gajihna teh ieu teu nyukupan kana kahirupan keluargana. Usaha naon bae ternyata orenganan teu nyukupan nyana ngobrol jeung pamajikanana. Aduh ieu urang dibere susah amat Gusti. Cek pamajikanana heueuh nya deuleu batur mah geus hararebat kok urang susah amat. Tidinya terus kunyana dilakonan susah kadang isuk-isuk bisa dahar sore-sore mah henteu. Kadang-kadang sore bisa dahar jang isukan mah henteu. Susah anu luar biasa. Dilakonan hirup susah ku keluarga tersebut mang bulan-bulan bahkan aya taunna. Lain teu usaha tetapi Allah ngersakeun susah. Lain teu kuli tapi Allah ngersakeun susah. Hese lamun geus dikersakeun ku Gusti Allah susah. Nyana tengah peuting ngadoa ka Gusti Allah. Ya Allah ya Rabb abdi geus ngalaksanakeun hirup sabaraha taun susah luar biasa. Tatangga sekitarna maka deuleuna jala lembar. Kemudian babaturan abdi jala lembar, abdi anak geus tilu pamajikan ieu ngarasa susah sulit nyangakeun sadaya-daya Gusti ulah dibere susah-susah teh Gusti. Dikabul dalam rangka ngadoa sapeting, dua peting, tilu peting, patu datang ka 7 peting nyana ngadoa Allah mere inten mutiara. Plak. 2 leungeun ka tuhu hiji leungeun ka enca hiji. Waduh datang ka ibah seserian naon ka seserian ieu boga naon emang tah mutiara hiji nanti mana kan ngadoa ka Gusti Allah diijabah ku Gusti Allah pamajikanana langsung seserian berarti urang kuari mah ti mimiti isukan meureun urang lain jelema susah deui ka geus pokona mah jual isukan naon kahayang imah kendaraan dan lain sebagainya geus urang mah kuari geus nang ti Allah ieu muhun atuh langsung isukna dibawa ku pamajikanana ke pasar eueuh nu daekeun nebak ku mahal-mahalna ieu mah inten mutiara teh buatan mana ditimbang teh sakitu poharana hese atuh ieu mah meulina tukang emas nu ieu geus teu kabelieun tukang mutiara ieu teu kabelieun tukang mutiara ieu teu kabelieun ayalah tukang mutiara nu hiji lamun dek dijual mah ulah hijian semplekeun bae cak cenah sebab mahal jasa ieu mah moal kaduitan bebeja deui nya ka salakina kakak seperti eta cenah tah mutiara geus kumaha isuk bae ya ieu sore kunaon ai peuting manehanana ngimpi kiamat barang ngimpi kiamat langsung ka sorga barang lalakon ka sorga aya 2 bangunan imah kan lamun urang nyaritakeun eta imah bagus tuh bagus biasa bae tapi lamun itu imah bagus tuh wah tambah bagus rada bagusan berarti tapi lamun imah nu itu tambah budak bagus jasa berarti geus hebat kan kos ka awewe be weh itu awewe geulis tuh geulis biasa bae tapi lamun itu tuh itu bapak tuh mantap tambah geulis jasa tah mah nah eta geulis jasa berarti lamun itu tuh eta mah tah geus pohara geus berarti geus pohara tah mah geus aja pendi barang neuleuh ge kadinya langsung ngaguling bege plak. Langsung kasurupan. Berarti kan geulis jasa. Ieu mah kan di sorga. Ya Allah ya Rabb. Begitu datang ke sorga, deuleu 2 bangunan sakitu hebatna. Nanya-nyana ka malaikat. Malaikat aya eta naon? Woi istana. Meunang teh kula kadinya? Meunang sok. Di deuleu ai istana jang sae sebenarnya cak malaikat. Jang anjeun jeung keluarga anjeun jang saha jang anjeun geus disadiakeun ku Gusti Allah ya Allah
coba golek ka hareup ka jero pas datang ka jero kentengna eueuh dua cek nya malaikat ieu bangunan nu sakieu hebat kok bocor masa sih di surga anu bocor kieu cek malaikat teh bongan ente ngadoa ka Gusti Allah dicokot dua kenteng dibuktikan mutiara lamun teh mah maneh tahan dina kasusahan teu ngadoa atuh moal bocor ta ieu teh dicokot tina kenteng dibuktikan mutiara terserah ente tah mah lamun deuk ditabal dibalikeun teh mutiara lamun teh mah ku ente dijual teh mutiara pake sesenangan di dunia atuh ente ka surga bocor hudangnya na cak jalan teh aing boga istana namanya di surga bocor je emang di talaga mah heuh bae bala bocor aja di surga kujana di duluan batakna tina inten yakut masyaallah jendela-jendelana jeung lawangna tina emas nu lain emas model di dunia ya Allah ya Rabbi terus sekitar rakunyana di deulehan ieu mah pohara amat bangunan je eueuh di dunia mal aya teh ieu mah bangunan surga nya da bebe jaka pamajikanna neng kakak tadi ngimpi naon kak ngimpi kiamat aju ka surga di surga geus disadiakeun imah urang aduh hese nyaritakeunana ngan bocor neng masa bocor di surga mah eta kentega eueuh dua ku kakak ditanyakeun ka malaikat kok eta bisa bocor gitu gara-gara kakak ngadoa ka Gusti dicokotlah dua kenteng dibuktikan mutiara tah nuku neng dijual teh eta teh kenteng sorga nu dibodip ku Gusti Allah jadi mutiara terserah ka neng tah lamun teh mah atuh deuk dijual bae pake sesenangan kurang nyeun imah kendaraan jeung dahar segala rupa meureun ke urang di sorga boga istana bocor lamun teh mah atuh deuk dibalikeun deui berarti urang tahan moal kebal di dunia ieu jan nu sugih pae nu susah mah komo atuh dari kumaha tah neng cek nya teh keneh ai kos kitu carana malah mending balikeun deui bae ka ditu ka kajian urang jeung moal kebal hirup di alam dunia urang kuari umur teh meureunan geus aya 35 lamun datang ka 70 30 lah tahan kula malah kajian asal di surga bae masyaallah eta lamun urang boga pamajikan diajak musyawarah kasusahan hajeun mah iya kering surga dunia tah mah eta pan lain kitu pamajikan urang Cikupa mah heh Cikupa mah lain kitu ka tadi bangunna teu usaha-usaha ngojek ka gojek di pan kakak mah teu bisa ngojek jabagan ngaji emangna seubeuh kumakan ngaji wah ieu pamajikan Cikupa blon ieu barang di dieu KTP na urang talaga aja beres lah ieu mah awewe ku lain di Baghdad akhirna kumaha cek pamajikan anaka tahan kasusah kula mah asal di sorga engke bikin deui ka kakana doa deui ka Gusti Allah doa deui ya Allah ya Rabb abdi bere umpian ku Gusti daripada engke abdi ka sorga haju kurang sempurna bangunan nyanggakeun sadaya-daya cokot deui Gusti harita kene dicokot teh bebe jaka pamajikan geus urang mah mending hirup susah di alam dunia tapi tentrem ibadah ka Gusti Allah janu sugih paeh nu gagah paeh raja paeh RT paeh komo urang geus urang nyanggakeun urang ari ibadah bae lah ka Gusti Allah nemah jasa tah pamajikan resep tah urang boga pamajikan kos kitu tah nanya ka salakina Kak bangun capeun amat di mana Kak usaha lah ka janu aya ge moal kadahar geus usaha ulah terlalu hantem-hanteman teuing asal aya jang dahar bae ka urang ada ibadah ka Gusti Allah tiis perasaan hate perasaan tiis enak henteu kana hate salakina ge ji bener oge aing teu salah milih ya kasia gimana eta kata si mana usaha bangun kesangan gitu aju untung wallahu alam untung teu nama itu bener ka usahana ai can untung lah balik atuh teh ai ka dieu kudu mawa duit tinggal salakina bae hak isi pamajikan jelema teh jurig sih talaga tapi lain talaga dieu telaga seberang ka ditu nah iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah nusugi
nu gagah, pejabat, abri, TNI, kiai, ustad, santri, masyarakat, lalaki, awewe, artis, masyarakat biasa, ujung-ujung nama maut. Perhitungkan ku urang, diri urang ketika maut geus puguh kiai mah maut, loba amal na maca Quran, sholawat, zikir. Geus puguh ustad mah paeh teh maca Quran, sholawat, zikir, sholat. Geus puguh santri mah maut teh ketika abuya anakna maut di bejaan, sareurik pan ka abuya, putra maut udah tabrakan, masalah. Kok tenangan amat jih. Atuh anak aing mah paeh geus talar Quran ai sia. Cak nu ceurik teh heueuh oge nya. Atuh jih. Atuh santri mah keur ngaji, salat, ustad kitu keneh. Polisi tah jeung abri nu kudu mikir ge. Ye, mun paeh aing kumaha ye? Nah, geus kaloda polisi pedagang nu ngabohong bae tolol. Ye, tah pikir tah. Kiai ge anu teu bener mah ngiaina, bolak-balik ke pendopo bae. Iki sarua siksaeun Allah. Jih, pikir kurang ketika orang maut kiai geus puguh baca Quran, sholawat, santri, ustad, ustazah gitu kene anu ngaladen ka salaki geus boga bekal, dagang anu jujur jelas geus boga bekal, anu ieu kabeulem syahid geus teu kudu dipermasalahkeun deui, beak dosana ku kabeulem bae sing yakin jeung sing percaya perang selesai dosa geus teu dideuleu ku Gusti Allah. Lantaran naon luhur ngaluhurkeun agama Allah, selesai. Kiai anu beneran kiaina isuk ngaji, sore ngaji, sore geus sanajan gede dosana teu dideuleu ku Gusti Allah, deuleu perjuanganan. Ai sieu. Pae perjuanganan naon? Dagang karung ngabohong bae. Meuli anu asli dioplos. Nah yuk geura deuk kumaha deui? Salat inget ka karung bae. Ayo da kumaha haja bae naon bawaeun ka kuburan. Ya, lamun kukula jeung ku urang teu didoakeun mah wallahu a'lam bishawab. Ngan tetep bae urang doakeun mudah-mudahan nyana panjang umur. Atuh didoakeun kitu ge we pendek bae. Nah ieu mah keur carita teu saha renungkeun ku urang ulah wakanana mun aing isuk paeh sakitu bae. Mun aing isuk paeh nu gabaturan aing saha? Anak di luhur, pamajikan di luhur, anak di luhur, salaki di luhur. Amal urang. Sebuah renungan. Urang dibere sugih, syukuri kasugihan urang. Urang dibere susah, nemah ku kasusahan. Kabeh menang pamere Allah. Mun tadi dongeng jelema susah, kajeun tahan susah pal kebel bakal ke akhirat. Sebab karena naon? Kangjeng Nabi lalampahan ka sorga, begitu datang ka sorga, masya Allah ajib cik Kangjeng Nabi, anna aktsaru ahliha fuqara'u. Sanyanyana pangloba-loba da penduduk surga jelema-jelema nu sararusah, palalakir. Sebab naon? Deuk dihisab naon hisabeunana kok santri. Santri misalnya ayeuna dihisab teh ditanya, "Hei santri, naon boga sia?" Itu bogana naon teh? Sugan sendal ge cepit sebelah lain. Naon kula mah teu bogana naon? Samping ge IG menang pamere cek cenah teh. Oh, siapa teu bogana naon kula mah. Kadang-kadang kula mah dahar ge milu ka babaturan kula. Ke babaturan kula milu ka kula, pamilu-milu bae. Aya biasa, ayo makrak batur elos. Ayo saha naon mah buah kiai di orang ku kula. Oh, masalah. Hisabeun santri mah. Oh, cek malaikat langsung surga. Hisabeun. Nek naon nu dihisab atuh santri? Gawenangan ngaji, salat, harta teu boganya naon. Barang si ieu pae. Nah. Nang di mana sia ta mobil truk nu beureum? Hayu sia. Aya eta kijang LGX nang di mana sia? Bener henteu transaksina sia. Aya malaikat rantai. Seperti etalah. Macam-macam jadi kumaha pikiran masing-masing.
boga hutang mengarasa kebal 3 minggu anu senang-senang mengarasa cepat 3 minggu. Jadi tergantung kumaha pikiran jeung perasaan masing-masing ka Allah ge kitu sarua. Aya anu sono ka Allah, aya nu biasa-biasa. Cirina sono ka Allah resep ngagawean parentahanana. Mun aya suara azan lumpat kosetan gitu dah, lumpat ya. Sono ka Allah gegeran ka masjid. Kos di Mekah sono ka masjid, di Madinah sono ka masjid. Barang balik ka dieu atuh haju teu ka masjid-masjid. Kadang-kadang we teu salat di Lampung tapi teu jadi tergantung kumaha pikiran masing-masing. Kakang jeung Nabi kitu sono aya nu biasa-biasa bae, aya nu munafik malah. Kawali kitu aya nu sono jasa. Sehingga pagawean-pagaweanana dipigawe kusono ka para wali Allah, nuturkeun sepak terjang para aulia Allah subhanahu. Kitu keneh ka para ulama sono jasa dijugjug di mana aya, di mana bae kusono lantaran ulama teh aya kecap na ceuk Kangjeng Nabi al ulama'u warasatul anbiya illa ulama Golkar. Henteu tah geus pasti henteu bae teh mah ulah mang-mang deui henteu da si mang-mang cenah henteu. Pastikeun di jero hati illal ulama al Golkar. Besi cenah henteu bae geus pasti kan henteu bae tah selain bae geus. Sebab nyana dakwah lain ka Allah, dakwah ka Golkar. Wah, ulama petilu membeureun teu wa illal ulama petiga. Wajana pegawe mah asana membeureun PKB mah henteu wa illal ulama PKB. Sarua sebab dakwahna lain ka Allah tapi ngajakan ka organisasi jeung ka partai. Wajah sanajan di partai ge atuh aya dik warasatul anbiya mah warasatul anbiya bae ngomong naon sia soekeun sia kuai deui sia panaya cirina tuh cirina lamun ulama Golkar ngajak Golkar urang henteu daek bendu manya ulama warasatul anbiya kos kitu pantogeun habek cirina aya. Urang diajak ku ulama petilu teu nurut marah nyana bendu teu sasalaman bid'ah bu tapi kos kitu amat si ulama PKB gitu kene PDIO namanya mah ulamaan jurid dulu ieu keur carita ulah salah cinta. Sebab cinta ka ulama Golkar mah cintana ka duitna, cinta ka ulama petilu bah ka duitna. Kitu kene ulama-ulama nu lain. Berarti ulah mang-mang li bisi aya ka mang-mangan kula mah teu ngaleungitkeun mang-mang. Ulah mang-mang li lain warasatul anbiya geus sakitu. Wah cenah kiai mah sok teuing ih sia mah mau ke wah-wahan keneh bae mal ka sorga sia lah terlalu cenah ki uji mah sabodoh aing udah terlalu dan teu sia mah
lagu Oma terlalu mana. Aduh, Masya Allah ya. Jadi supaya kamang-mangan biasa-biasa bet tambah sapira ulama bacokok teman begitu. Jadi ulama warasatul anbiya mah ulama anu sejuk anu dakwahna lain bilisan hungkul tapi bil fa'li wal ahwal wal qalbi ngajakan ka Allah ngeunaheun sahabat nu datang dinasehatan teu pernah aya kelompok-kelompok nuduhkeun make Al-Qur'an make hadis lain make hawa nafsu sebab di jero hatena hayang ridho Allah sieun ka Allah besi salah mantak eta al-ulama'u warasatul anbiya ulama ahli waris para nabi kecuali jelema atau ulama mukhalif jeung para pemerintah itu mulai tuh kitunya. Jadi tergantung kumaha pemikiran jeung perasaan masing-masing ka Allah, ka Kangjeng Rasul, ka para wali, ka para ulama, sono jeung teu sonona tergantung masing-masing. Geus kebal aing teh kapanggih jeung lurah jakna sono jasa. Lantaran biasanya nyana lumayan sok saya sabungkus 2 bungkus sono kaji samsuna gitu teh sono jasa ka pacamat lumayanan sono na kaca aing mah teu sono jasa ka kiai teu sono jasa lantaran kai nyarekanan bae sia kana kiai terserah awak urang kudu diseseh diintrospeksi ke kunaon dia awak ai jadi kos kieu sonona lain ka Allah lain ka Kangjeng lain ka para wali lain ka para ulama malah kabelah dia nama kasono urang ka para ulama diulah lah ulama mah jelema atuh make jeung di sono-sono ulah dituturkeun cukup bae Kangjeng Nabi geus ulah make ulama-ulama amin rais tama PKS tambah kos gitu itu pakai ulama ada kumaha sholat tuh pakai kopiah pakai celana terus baik kadang-kadang pakai training jadi ke sholatnya dengan pemikiran SKJ tak toko sekarang itu kan akibat tuh pakai ulama kebelah ditulah geus ulah cinta ka para wali Allah malah teu percaya ayana wali Allah padahal tetela dina Al-Qur'an ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun wahabi dibaca kunya Al-Qur'an tapi ketika orang nyaritakeun para awliya Allah nyaritakeun Tuan Syekh Abdul Qadir nyaritakeun ajaran-ajaran anak nyaritakeun kitu Abu Hasan Asy-Syadzili nyaritakeun Imam itu Ibnu Alwan dan lain sebagainya nyana ciciduh bahkan ngapir-ngapir kuari geus ambalayah di Indonesia
beliau ada ulah nuturkeun ka para sahabat teu kudu geus cukup bae ka Kangjeng Nabi lamun deuk hiji deui sahabat teh Sidina Ali adapun Sidina Abu Bakar Sidina Umar Sidina Utsman lain-lain teu kudu tamakos kitu mah hiji bae Ali Syiah tamakos ambalayah kuari di Indonesia terjadi Madura terjadi di Jawa Timur kuari geus aya majelis taklim Syiah di Jawa Timur gede terus ka dieu ka urang ka Jawa Tengah Jawa Barat di Banten mulai geus aya Syiah unikna jeung anehna nu mawana habaib nu kuduna cinta ka Kangjeng Nabi cinta ka para sahabat cinta ka para aulia au tegep wa para habaib mun kos kitu ieu nyanan nu mawa Syi'i oh cocok kuari di Tangerang entak mun teu ngararaji wah geus kumaha bae urang mah kuari masih alhamdulillah aya didikan kolot-kolot urang nu kamari ieu isuk pageto anak jeung incu urang geus maraot ulamana geus terkontaminasi ku ajaran-ajaran seperti eta nu ngajina cukup di majalah cukup di koran di televisi internet dan lain sebagainya guruna ge Syekh Google na ieu bakal kumaha ka dituna Masya Allah karim khawatir ai khawatir mah khawatir bayangan ka dituna mah gerak Allah khawatir sote anu keung sote anu mikiran agama jeung ajaran besi luntur besi eueuh khawatir khawatir ge atuh memang geus digerakkeun ku Allah kitu atuh kitu bae ngan urang we khawatir eueuh perjuangan dan mentak alhamdulillah panjangna libur nu biasa saminggu kaduana ieu mah jadi 3 minggu lantaran khususna sim kuring keluarga umumna jeung nu marilu saloba 130 berangkat mimiti ka Yordania negara para nabi lahir di Yordan Kangjeng Nabi Musa lahir di Yordan Kangjeng Nabi Syuaib lahir di Yordan Kangjeng Nabi Yunus lahir di Yordan Kangjeng Nabi Harun lahir di Yordan Kangjeng Nabi Lut lahir di Yordan Kangjeng Nabi Musa para nabi panteu kadege di Cikupa aya lahir nabi oh ege bajingan di Cikupa jadi kadege baguran para nabi lahir-lahir di daritu mentak nyaba kaditu jadi para sahabat ambalayah di Yordania aya 1000 sahabat anu dimakomkeun di Yordania Masya Allah karim horenganan lain lalaga mentak mimiti datang ke Yordania tiris di Yordan sangu sarua bae roti kabeh jeung loba pasakan-pasakan nu urang embung nucak urang ditu mah hebat jeung mewah tapi sungut urang mah lantaran tadina dididikna dangdur jadi teu kita kadaharan kos kitu teh Allah ngalaremble urang itu pasti heran saking baragus da cenah teh ditoel-toel sia gerak ke Indonesia diberi sangu sia ku aing dahar tah henteu sia tah alhamdulillah sanajan aya sangu teh sarasa di urang bear sanguna jeung aya
ambe nabe ambe samin karang. Nah tiris Yordan isukna berangkat ke Palestina ngempetingna simkuring rada menta ka Gusti bagus tante ieu ka Palestina ke ziarah ka Kangjeng Nabi Ibrahim alaihis ka Palestina ka Masjidil Aqsa ngucap Kangjeng Nabi la tusaddur rihal illa fi salasati masajida Masjidi hadza Masjid Nabawi Masjidil Haram wa Masjidil Aqsa tilu masjid manuku Kangjeng Nabi dicaritakeun eta ma al-azam al-amjad al-ittihad lah masjid tina hasil korupsi tiris di jerona ge hareudang gitu di jerona tibalut artinya masjid-masjid mulai mati diceritakan bukan jermangan tilul la tushaddur rihal illa fi salasati masajida masjidi hadza masjid kuring ieu Masjid Nabawi mun urang salat di ditu dibere tiklanana 1000 kali lipat wa Masjidil Haram jeung Masjidil Haram 100.000 lipat Masya Allah wa Masjidil Aqsa Masjidil Aqsa 500 tak tertarik kayak berangkatlah ka ditu datang ke hampir perbatasan tas geus diturun-turunkeun ka gudang tinggal berangkat doang lah salengkaheun deui sabenerna mah kukula dibatalkeun atuh lobaan reaksi hampir demo dari di Indonesia demo di perjalanan ge demo kurang ngaju alhamdulillah teu kumaha penting ngimpi kula ngimpi naik kapal barang naik kapal haju diturun ke di luhur ka handap yang lain make dadung tapi make besi putih ceklan kukula gitu ceklan dicekel tungtungna kapal lempang kula nyekelan besi pan ngaheap-heap di gunung itu gunung di tengah-tengah kapal lempang kula nyekelan besi atuh ngaheap-heap seblak wah tidinya haju minta ditaikeun deui tarik deui ka luhur jadi besi teh kos besi antena radio teh kitu bisa ka dieu bisa panjang bisa pendek atuh garada ge ngimpi ye teh kos kitu ngimpi mah karena heap-heap naita Masya Allah babacaan segala rupa geus tapi tetep ngaheap-heap bae taikeun di kalur kapal can kanyahoan kamanana kapal huda oh itu isuk deka Palestina kos gitulah istikharah nya benernya teh istikharah teman salat bae biasa usul di sana ngadoana jadi teh husu sahanu bisa husu atuh ngadoa aja henteu lah kos kitu beta alamatna teu dijadikeun ku kula lantaran boga impianana ngaheap-heap sahanunya mun ka ditu aya 5an bae nu ditahan ku Yahudi deres mun lalaki mun awewe ditahan lalaki nambikeun welos ta jeung sia komo nu kolot malah balik ke jangan geus dari aku ieu ku urang Indonesia los tah tapi pada kitu aduh cilaka ya geus lah dibatalkeun jadi nuntengan ke Palestina doang lantaran isyarahna kos kitu aya rombongan ti Universitas IPB Bogor opatan milu tanpa konfirmasi jeung di dieu langsung ka travel milu
mimiti berangkat tuh bisa ditanya nyana maja intelek meureun kami mamarake sampi ngalagaan cek nyana isi jelema teh lain meureun ye tadi tak ada kujana kami banyana oh hebat das datang ke Palestina kosnu teh wauh we ka Palestina ka Yordan komo begitu dibatalkeun muarahna luar biasa. Perlu pertimbangan Kiai caknyana kami ini udah keliling dunia kemana-mana caknyana bener emang yang belum itu ke Palestina jadi saya itu cuma pengen ke Palestina ke yang lain-lainnya sudah jangan mudah memutuskan begitu saja dong makanya dongnya biasa coba pakai demokrasi caknyana suara terbanyaknya ke Palestina apa tidak sebab tatadina nu pakai andalan kukula pakai dalil ayat 7 rombongan ti dieu teu meunang pisah eta sakadar dalil doa padahal mah impian dia nu tujuan dia mempersilahkan los teka dari itu mah nyaho bisa balik nyaho teu caknyana sia kitu amat mah tuh nyana ngomong gitu harus demokrasi cara Kiai coba suara terbanyak ke Palestina apa tidak cek dina hati kula timbul ngomong ada yang harus demokrasi ada yang harus peto saat demokrasi saat peto sekolah ini saatnya peto kok begitu ya beginilah nggak sebaiknya naik ke mobil begitu nanya banyak langsung balik deh ke hotel bareng isukna sore ngadengi bahwa di Palestina aya penyerangan Masjidil Aqsa termasuk perbatasan nu maotna puluhan ai berita ka dieu mah nu maotna ngan genep siki gedep urang ai ka ditu mah tanpa disurtil puluhan bahkan anu dipeunjit sagala gitulah beritanya nak kula ngomong untung kita enggak jadi ya Pak Kiai tuh sia tangkorak sia kemari sia marah kai otak ge ulah sok coba aduh untung kina Kiai tidak jadi aduh kalau jadi bagaimana jadinya cek ya teh tah kos gitulah rahasia Allah Subhanahu wa taala teh jadi aja seserian tidinya mah nanya segala rupa bager Zarahlah mimiti ka Ashabul Kahfi nu jelas aya dina Al-Qur'anul Karim surat Kahfi 7-8 jeung anjing sahaja lemah anu hafal kana ngaran-ngaranna bakal dijaga ku Gusti Allah di dunia jeung di jero kubur atau teu hafal tapi ditulis dibawa ku urang atau ditempelkeun di imah bakal dijaga tina balai-balai penyakit jeung termasuk pamalingan komo lamun urang datang ka makomna haju ziarah lantarannya nama teu maot ningalikeun ka urang muksal mina tamlikho kapsatat martunus saribunus palyastat yunus zunwanus palyastat yunus kitmir 8 tah kula mah tileutik apal eta barang dibere ku almarhum abah tah apalkeun alhamdulillah apal datang ka kuari muksal mina tamlikho kapsatat martunus zunwanus saribunus palyastat yunus kitmir ente mah nus ya sekarang kitu Ashabul Kahfi baheula di zaman Raja Dikyanus nyalametkeun agama lantaran Raja Dikyanus zalim kemudian nyana sebagai patih-patih di kerajaan nyalametkeun diri agama Islam disalametkeun ka duha kapanggih nu genepan jeung salah seorang petani nu boga anjing
tak diajak jadi saurang mah menang di jalan tamata jeung anjing nami entek hiji-hijina anjing nu asup ka sorga anjing ashabul kahfi ka sorga teh mah lantaran nyana ngajagaan di hareupeun guha kieu eta anjing teh masyaallah kan 300 tahun sare hudang deh maha kawasa Allah akhirnya nyana ka kota lapar begitu ka kota tapi nyana lapar-lapar ke mikiran baik keur hees buuk pendek tapi barang hudang buuk panjang cek nyana ko ieu panjang cepet amat nyana asup ka guha kira-kira asar hudang kasorot panon poe kira-kira jam 9 jam 10 perasaannya nama atuh kamari bae hudang padahal mah 300 tahun buuk panjang kuku panjang ieu hees sakedeung ge cenah kuku paranjang amat pareng 300 tahun sare kawasa Allah geus diganti kerajaanna rajana geus jadi raja soleh begitu ka kota turun meuli dahareun dideuleu duitna kaget tukang roti lantaran ieu mah duit geus 300 tahun 3 abad di raja Dikianus nya neuleuh deui ka beungeut neuleuh deui ka duit neuleuh deui ka beungeut neuleuh deui ka duit tukang roti teh si jelema bener tah henteu 300 tahun kaget Pak begitu dongeng gitulah keayaanana Masya Allah nyana langsung ngagro-grokeun ahli-ahli kampu ahli kota tapi ieu Dikianus nu diutus non gitu ngaranna muksalmina tamlikho nu diutus lompat deui ka gunung ka guha bebeja bahwa ternyata rajana geus diganti urang sare 300 tahun kuari geus rajana raja soleh singkat na dongeng ke urang mun panjang umur sakedeung deui engke bakal naon gitu ngabahas ashabul kahfi wah nu kolot bahasana wal kaburu wah angel ban saayat dua ayat ih cak nyana angel kumaha pugu ashabul kahfi dengan 300 tahun sanu nyaho cenah aya di bawah umur 300 tahun oke sih gitu bisa kawin ke parawan mantep betul maha kawasa Allah balik ingat doanya nak brek sare datang ke kuari mentak tulang-tulang nu aya kadeuleu bohong tapa jelema teu robah ashabul kahfi engke bakal jadi tentara kitu Mahdi ke di akhir bakal aya Dajjal kemudian Mahdi heula kemudian Dajjal ieu bakal jadi tentara Kangjeng Nabi Isa alaihis mimiti Dajjal Mahdi heula Mahdi kemudian Dajjal tas Dajjal kakara Kangjeng Nabi Isa dibantu laku tentara na ashabul kahfi berikut jeung anjing-anjing tuh jadi nu kuari kadeuleu tulang bohong tama tulang nang neundeunan we teh aya di dinya tulang-tulang bohongnya mah teu maot mun urang kaberenehan wa ditutup eta bakal ningali sosokna masih utuh kene Masya Allah tazarah kadinya beres zarah kadinya zarahlah ka Abdurrahman bin Auf Abdurrahman bin Auf teh salah seorang sahabat muhajirin yang nama orang Mekah nu asup Islamna sahari sabada Abu Bakar Siddiq begitu Sidina Abu Bakar Siddiq asup Islam maca syahadat di payunan Kangjeng Nabi isukna langsung Abdurrahman bin Auf asli nama ngaranna Abdul Amir diganti ku Kangjeng Nabi begitu asup Islam cek Kangjeng Nabi Abdu ade ganti ngaran saha Abdurrahman alhamdulillah mantap kuariga loba nu diganti ku kula saha ngaran sia Pengki ganti ulah Pengki naon atuh
Aduh, Masya Allah. Ialah Abdurrahman bin Auf salah seorang tina asyaratil mubasysyirina bil jannah, 10 anu geus dibubungah surga. Kangjeng Nabi geus ngajelaskeun 10 manusia haram ka neraka. Ambo teu kira-kira tah haram ka neraka. Pan ari urang mah haram. Teu bisa ngomong ku kumaha. Ieu haram ka neraka. Al mubasysyirina bil jannah, hiji Abu Bakar Siddiq, 2 Sayyidina Umar, 3 Sayyidina Utsman, 4 Sayyidina Ali, 5 Sayyidina Thalha, 6 Sayyidina Zubair, 7 Sayyidina Sa'ad, 8 Sayyidina Sa'id, 9 Abdurrahman bin Auf, 10 Abu Ubaidah. Eta mah geus haram ka neraka eta mah. Engke nu bakal kukucuprakan di neraka neangan jelema nu iman ka Kangjeng Nabi nyana ngojay di neraka. Neangan coba besi aya urang sepatan ya. Dulu yeuh kunyana. Aya. Lu iman ya? Iya. Kok lu jadi kerak neraka? Kenapa emang ini? Iman mah iman, cuma ngeridit saya dulu waktunya. Waduh, dicokel tangge ku Abdurrahman bin Auf. Bangun lu. Kenapa bukan dari kemarin-kemarin? Ketemunya sekarang lu. Ini untung ketemu. Ya Abdurrahman bin Auf misalkan bahasa sepatannya. Ya Allah, ya Rabbi. Tazarah kula ka Abdurrahman bin Auf. Dongeng sekilas supaya nyaho bae ieu mah abeh cinta maksudna. Abdurrahman bin Auf asup Islam setelah Abu Bakar 1 hari. Begitu asup Islam nyana hijrah pertama, hijrah kedua langsung singkat bae mah ka Madinah. Datang ke Madinah didulurkeun ku Kanjeng Nabi antara muhajirin jeung ansor. Didulur-dulurkeun teh, diselap-selapkeun abe hirup suasana. Panjang dongengna. Kuari Abdurrahman bin Auf didulurkeun ka Sa'ad bin Abi Waqqas. Begitu didulurkeun cak Sa'ad, Abdurrahman maneh teh geus jadi dulur kaula. Kula seorang manusia nu loba tanah kula di dieu. Pilih tanah nu mana babagi. Siring saparo maneh saparo kula saparo, pilih nu mana. Ieu urang tani jang negakeun agama Allah. Hiji nomor kedua kula boga pamajikan 2, pilih dek nu mana jang ente hiji. Insyaallah lamun aya nu kitu tah kuari kiai kula boga pamajikan 2, salah sahijina los jang kiai, pilih tanu kolot los. Siapa aya karunya kos kitu. Insyaallah tahu urusaneun. Saya Abdurrahman langsung seri pohara amat saat jedeh amat bager amat teu salah Kangjeng ngadulurkeun ka kaula, cuman cek Abdurrahman kula narima kana kabageran anjeungan kula mah di Mekahna pedagang pangnuduhkeun bae ayeuna sauk mana pasar kula dek dagang tuduhkeun tuh langsung nyana dibere modal saetik langsung dagang dengan singkat waktu singkat dagangna maju jasa pohara majuna pas leujeuhna rada maju rada langsung nyana kawin make mahar sorangan mas kawinna mahal pun baheula. Begitu kawin bebeja ka Kangjeng nyana geus make baju anyar. Pan baheula mah lamun kawin teh make minyak koneng jadi kadeuleu bahwa ieu panganten. Kangjeng Nabi langsung senyum, Abdurrahman mencerak ngomong urang mah maneh tas papanganten muhun eta bisa mayar mas kawin teh mana hasil dagang. Barakallahu laka ya Abdurrahman cek Kangjeng Nabi. Nah geus wali mah encan aulim walau bisyat aya bahasa Kangjeng Nabi aulim walau bisyat ka Abdurrahman bin Auf nu kuari ku urang dibabaca tah ku Kipu Doli aulim walau bisyat walimatul arus eta ka Abdurrahman bin Auf tah pertama Kangjeng Nabi ngucap aulim walau bisyat
walimah atuh anjeun Abdurrahman sanajan ku embe tan walau bisa maka Abdurrahman nu sajen-sajenna nu teu boga loba keneh bahasa Kangjeng Nabi ieu mah keur ka Abdurrahman mah walau bisa langsung walimah Abdurrahman terus maju ketika Kangjeng Nabi ngabutuhkeun dana jeung perang panggeulana ngacung Abdurrahman cek Abdurrahman kaula boga duit 4.000 dinar emas 2.000 dek dititipkeun ka Gusti Allah pake perang 2.000 jang keluarga kula kumaha cek Kangjeng Nabi barakallahu laka ma ataita wa barakallahu laka ma amsakta doa Kangjeng Nabi ka Abdurrahman bin Auf nu matak ditulis di makamna barakallahu laka ma ataita wa barakallahu laka ma amsakta aya nyaho rombongan kula neuleutan teu tadi dulu pasti lawang daya oh iya doa Kangjeng Nabi Masya Allah muga ngabarokahkeun Kangjeng Abdurrahman karena naon nu dibikeun 2.000 teh tadi jeung naon nu dicekel jang keluarga 2.000 eta doa Kangjeng Nabi ka Abdurrahman tidinya makin luar biasa pohara jasa hartana pohara begitu pohara loba lah nu disalurkeun ku Abdurrahman kebutuhan yang agama geus mah kuda geus mah onta terakhir perang Tabuk perang terakhir Kangjeng Nabi jauh ti Madinah ka Tabuk mah nah ieu melawan Romawi kan Kangjeng Nabi dibutuhkeun dana nu gede jasa onta kuda jeung alat-alat perang lantaran ieu tentara Romawi nu sakitu lobana maka Abdurrahman bin Auf ngaluarkeun onta teu kurang teu 1.000 kuda kitu keneh dana dan lain sebagainya doa kedua kali barakallahu laka ma'ataita cek Kangjeng pohara jasa kesimpulanna nama ketika perang Uhud eta mah terakhir ketika perang Uhud Abdurrahman bin Auf lah anu jadi kalang dada jeung Abu Ubaidah Kangjeng Nabi ngahalangan panah serangan ti kafir ketika terdesak mukminin Abdurrahman bin Auf jeung Abu Ubaidah Sidina Abu Bakar Siddiq Sidina Umar anu ngahalangan Kangjeng Nabi 10 sahabat nu ngahalangan Kangjeng Nabi Abdurrahman lah anu ngahalangan paling hareup kena Abdurrahman seetik ieuna kena deui ieuna begitu ditingali Kangjeng Nabi ge kan kena waktu perang Uhud mah ieuna tah bibirna waosna murag hiji gitulah Kangjeng Nabi begitu beres perang Uhud balik ke Madinah dibuka awakna aya 40 tapak pedang di awakna tapi seuri bae Abdurrahman begitu seuri ditanya ku baturna kunaon Abdurrahman maneh sakitu cacat 40 seuri bae hayang syahid teu jadi cenah wah jasa eta gede jasa wawadena jeung kahayangna beuh Masya Allah urang mah lain kitu pan kunaon sia ngaleungis adina itu pae jauh jasa jeung urang Masya Allah pemikiran Abdurrahman bin Auf nya kawawanina Abdurrahman bin Auf urang eueuh satai kukuna acan teu sieun saeutik-eutik acan ka kafir nya nama malah nyana mah hayang jasa syahid di medan laga. Gitulah Abdurrahman bin Auf setelah wafat Kangjeng Nabi nyana nu jadi kalang dada ummahatul mukminin cek nyana wahai ummahatul mukminin garwa-garwa Kangjeng ulah mikiranna naon satungtung aya kene Abdurrahman bin Auf dahar minum pake dan lain sebagainya kula nu jadi kalang dada hingga kabeh pamajikan Kangjeng Nabi keur mah 3 putra geus putra angkat dan lain sebagainya Abdurrahman bin Auf kedalnya ka ummahatil mukminin ulah mikiranna naon ibadah kula nu tanggung jawab ya Allah ya Rabbi begitu terakhir Abdurrahman bin Auf milu perang ke Syria di Syria langsung milu perang beres di perang nama di Syria ngan balik dakwah ke Jordania langsung kena penyakit taun dininya nyana senyum baik sebab
Kangjeng Nabi jelema anu kena penyakit taun ieu bimanzilati syuhada sahih. Mantap urang mun aya penyakit taun di hiji negara haram keluar ti dinya. Mun aya urang asup ka dinya ge ulah nyana keur aya di dinya mantap syahid keneh bae. Bahasanyana kula hirup ku doa Kangjeng Nabi barakallahu laka ma'ataita wa barakallahu laka ma'amsakta. Teu aya hiji perkara nu dicekel ku kaula kecuali boga kauntungan. Pernah terjadi andai kata caknyana batu dibuka ieu handapna bakal jadi emas jeung perak di leungeun kula mah. Kulana tak ku untung bae dagangna untung betah pedagang hadiahan Abdurrahman bin Auf tah. Ih tata untung bae nya nama dagangna asal tuturkeun dagangna untung bae milider nya nama geus hese tandingna sugihna Abdurrahman bin Auf mah embe tina hiji jadi ribuan onta tina hiji ribuan budak tina hiji ratusan kitu keneh naon segala rupa ge dicekel ku nyana geus semua ina luar biasa ngan henteu aya niatan jang sorangan jang li'i kalimatillah. Mantap hiji-hiji salah sahiji al-mubasysyirina bil jannah tina 10 nu dibubunga asup ka sorga kami kamari kadinya zarah ka Abdurrahman bin Auf. Masyaallah teu sangka lantaran terjadi ke Palestina maka ditambahlah poe di Yordania jang ziarah terus ziarah kemana deh ke Kangjeng Nabi Syuaib di Aikah. Urang membaca Quran dongengna Ashabul Aikah. Kangjeng Nabi Syuaib eta adalah kitu mitoha Kangjeng Nabi Musa alaihi salam. Jadi zarah kami toha Kangjeng Nabi Musa ke gunung mencil masjid dibuka lawangna langsung makom Kangjeng Nabi Syuaib. Kitulah ziarah kamari Kangjeng Nabi Syuaib nulis dibere wahyu bakal boga minantu lain sambarangan cek Gusti Allah teh hiji jelema nu gagahna luar biasa tandana engke nu bisa mukakeun batu bokakeun batu tutup sumur jadi baheula aya hiji sumur giliran antara mukminin jeung Yahudi sapoe mukmin sapoe Yahudi ditutup dah make batu tah cirina mun aya jelema bisa ngangkat batu ku sabelah eta minantu anjeun Syuaib ngimpina kos kitu wahyu bener bae begitu anakna dua situ Rohila jeung situ Sofuro tadinya ngangon barang endek minuman batuna ditutup lantaran lain bagianana jol Kangjeng Nabi Musa ditanya nek naroneng biasa laki sok nanya kan iya cek ada teh iya nek minuman embe anak saha ye abi anak Syuaib oh apalin Kangjeng Nabi Musa tapi ulah deuleu ka kula cek Kangjeng Nabi Musa ya malieun dicokel doang kul saleungeun dong buat tuh sakitu gedena kira-kira segede kebo lah dikitukan dong kok Kangjeng Nabi Musa bere cai minum guguran we balik abah aya naon neng aya jelema kasep biasa aju gagah biasa kumaha gagahanna batu gede tutup sumur ngan dikitukeun doang punyana jeneng gegeran tidak kadilos bener pak bener kita kadi itu tuh kadi itu aya kene Kangjeng Nabi Musa di dinya aya naon neng kadede abah ditah kadi itu oh aya tuh ayo leumpang si awet heula nyana panderi lantaran petuduh jalan pak begitu pas di sawah pun subur di Yordan subur pertanian begitu nyana ti heula nyingka bitisna stop cak Kangjeng Nabi Musa stop neng panderi kula ti heula asal duduhkeun we ka manana emang kunaon henteu teu kunaon naon ayo lamun ente nyingkap atung geus cekna teh kaluhur gitu
Masya Allah, Masya Allah. Lagi Nabi Musa geus mungkin tuh datanglah ka ditu ka Kanjeng Sunan. Langsung datang ka ditu bubur. Saya buburu, nah ieu dek dibere kitu hadiah dikawinkeun jeung anakna. Asal kitu nyana daek buburu kuli ngamon salila 3 tahun. Akhirnya Kanjeng Nabi Musa buburu terakhir titah milih antara Sohilah jeung Sofuro, nyana milih kasih ke Sofuro. Kawinlah, beres kawin jeung Kanjeng Nabi Syuaib langsung berangkat nyana berangkat menuju Mesir. Tah eta di perjalanan di jalanan lewat kadinya ka mana ngaranna kitu ka Simei ti nu pertama di perjalanan haus, begitu haus memeh aya sinar eta haus, begitu haus langsung ngintrek batu tek muncar cai nginum nyana di dinya. Tah uyun Musa nu pertama eta kami datang kadinya nginum segala luar biasa ya. Etalah perjalanan ziarah kamari langsung ke Laut Mati teh jadi ngambang naon eta urut Kangjeng Nabi Lut sezum teh lamun dina Al-Qur'an tafsir dibalikeun teh tah jadi kamari datang kadinya marandi biasa kan kula teh kula mah di luhur bae luhur ka handap kitu turun aya 10 meter mah leuwih meureun ka laut mah turun kula mah di luhur menang 10 menit jol urang bule aya 2 bus bemeureunan darata haju bubuka nya dulu ber ka handap rombongan ti dieu keur mandi jol bule teu make kutang teu make calana atuh ambay-ambayan di dinya titah sajem jadi 3 jam jadi eta zara campur-campur tungtungan teu bareres sugan dikulan igerokeun kitu kadenge woi ieu waktu geus teu kadenge ku sebabnya keur emprak-emprakan jeung kuntul putih ya Allah ya Rabbi. Aduh, sekolah hiji kos hiji pagawean ieu. Tapi kebal supir geus kikian we supir teh jeung gaida orang Yordan teh cek nya jam cenah sajam ieu geus 2 jam cek nya. 2 jam digerokeun bangun teu gadenge keneh bae. 3 jam tungtung. Barang ditanya ieu angel amat. Atuh teu gadenge cek nya. Emang kunaon atuh eta? Ya hiji. Ya Allah ya Rabbi hareng kos kitu teh Laut Mati teh. Cuman dina tafsir dijelaskeun eta krikilna uyahna obat tina segala penyakit. Obat tina segala penyakit. Geus ditajriban mentak baheula mah kungsi ditutup ku pemerintah teu meunang mawa uyahna mawa krikilna. Kabelah dieuna mah dibebaskeun deui. Alhamdulillah geus ditajribah mun nyeri huntu langsung cayan kekemukeun teu tereh sager beneran lain ngalaga nu nyeri cangkeng usap-usap kitu teh cai panas usap-usap cager mun teu cager peupuhan gitu Khadijah Zahra terus zarah deui kawana ka Petra teh dina Al-Qur'an wal fajri wa layalin ashr wasy-syaf'i wal watr wal laili idza yasha hal fi dzalika qasamul lidzi hijr terus kadituna wa samudal ladzina jabu sakhra bil wad wa fir'auna dzil autadil ladzina taghaw fil bilad eta kaum Samud jadi Kangjeng Nabi Soleh baheula lahir di Yordan ka Petra jadi kaum Kangjeng Nabi kaum Samud mah samudal ladzina jabu sakhra bil wad anu bisa nektrekan batu di jeung imah kadinya Petra disebut
peninggalan kaum Samud ya. Kemudian jadi berarti Kangjeng Nabi di Yordan. Terus ziarah di ke mana? Ka Kangjeng Nabi Yusa alaihissalam. Kangjeng Nabi Yusa setelah Kangjeng Nabi Musa wafat dilanjutkan ku Kangjeng Nabi Yusa alaihissalam. Kangjeng Nabi Yusa teh anu ngabarengan Kangjeng Nabi Musa waktu Kangjeng Nabi Musa yang kapangijeng Kangjeng Nabi Khadir alaihissalam. Fata teh budak ngora anu ngabarengan Kangjeng Nabi Musa di sisi laut tuh ku Gusti Allah mun maneh hayang nyaho jelema pangpinter mah lain maneh ke tah ka sisi laut di mana aya jelema engke di laut leumpang eta jelemana cirina di mana-mana maneh mau lauk asal lauk ngolosot eta langsung eta Yusa ke dina Ashabul Kahfi dina surat Kahfi bakal didongengkeun nya kitu Kangjeng Nabi Yusa anu beres Kangjeng Nabi Musa. Terus Kangjeng Nabi Yusa ketika perang Kangjeng Nabi Yusa perang ku dahsyat-dahsyatna akhirna ka magriban hampir kira-kira bangsa 10 menit deui antak Kangjeng Nabi Yusa ngadoa, ya Allah ya Rabbi, ieu lamun datang ka magriban berarti perang dieureunnan. Sedengkeun can selesai Gusti, abdi diparentah ku Gusti, perang diparentah ku Gusti, jabata poe ge eta ge leumpang nang Gusti, wayahna bae tahan sakedeung Gusti. Ditahan tah. Eta ditahan panon poe ku Gusti Allah, perang terus, menang, geus beres menang, sok geura leumpang deui ka ditu panon poe. Kangjeng Nabi urang mang zakatu syamsu illa liusa henteu katahan panon poe kecuali ku Kangjeng Nabi Yusa. Jadinya nama bisa nahan panon poe. Abdi dititah ku Gusti panon poe ge nang Gusti ngaleumpangkeun tahan habak atuh. Kira-kira Masya Allah karim dongeng da kadazarah lah kadinya. Terus terakhir zarah kakak Abu Ubaidah ialah minal asyaratil mubasysyirina bil jannah tina salah sahiji 10 anu haram ka neraka nu dibubungah ku surga adalah Abu Ubaidah mah jelema anu cak Kangjeng Nabi likulli ummatin aminun wa aminu hadhil ummah Abu Ubaidah. Masya Allah cak Kangjeng Nabi likulli ummatin aminun, tiap umat aya jelema anu terpercaya. Wa aminu hadhil ummah, jelema anu terpercaya di umat kaula Abu Ubaidah. Mendak ketika aya jelema minta fatwa ka Kangjeng Nabi, ya Rasulullah aya naon abdi teh tebih ka Gusti Rasul haju Ima ndek menta bae utusan ti Gusti pangabereskeun soal waris di lembur abdi saha anu dipercaya ku Gusti maka tolong utus ka ditu mah tungguan salat zuhur Kangjeng Nabi babarengan jeung sahabat ta salat zuhur culak-cileuk Kangjeng Nabi cek si dina Umar hayang teuing kaula nu kapilih kula geus luluhuran we hulu kieu abeh kadeuleu Kangjeng Nabi abeh kadeuleu dileret deui jatuh digerokeun cek sidina Umar pak aya Abu Ubaidah ditung Abu Ubaidah tah ka dieu tuh maneh dipercaya jangan bagi soal waris tuh tah jeung si ieu ka ditu mentek kapercaya nu pertama di dinya balik ti ditu sidina Umar langsung nangkep ka Abu Ubaidah aya naon cak Abu Ubaidah maneh ieu jelema lain lalagaan kapercaya ku Kangjeng Rasul sugan teh kula nu diutus cek sidina Umar kula geus gigieuan bae tapi teh diutus tah jadi sono nya teh ku diutus ku Kangjeng Nabi teh lain asun sono hebat jasa maneh eta lah kepercayaan nu pertama. Kepercayaan nu kadua maneh anana dititah nyekelan amanah ti Kangjeng Nabi teu pernah diopen-open. Katilu dititah nyekelan bendera. Kaopat loba-loba deui lah nu mantak likulli ummatin aminun wa aminu hadhil ummah Abu Ubaidah. Perangnya bareng jeung saya jeung Abdurrahman bin Auf ka Syria
begitu perang langsung pulang sarua bareng dah ka Yordan dakwah maksudna ngon jauh Abu Ubaidah mah tidinya 200 kilo kene jalan gunung satapak sieun 3 kali lipat puncak luhurna kami naik mobil bus neuleuh ka handap sakumaha ti udara ka handap ti kapal neuleuh ti kapal ka handap teh kos kitu ieu ge kitu kene nu ngaromong besi ngaguling nu ngomong nu seuri naon sekarang ieu biasa ngaguling teh moal ieu ngaguling teh moal salamet oge datanglah ka handap protes kabeh ka supir aya jalan lain embung jalan dinya deui cak supir atuh moal jalan dinya ieu emang kunaon tadi ge salah ieu kami sial orang salah jalan tanyakeun ge kakabean salah jalan orang teh mah atuh kami diajak kapruk-kaprukan ditonton ku budak leutik segala orang lembur nanaonan ka dieu cek teh ieu mah tilok ka jalanan ku beus cak urang dinya mun ngomong urang nama ieu jalan ka dieu mah bener buntu ka ditu nah ngan nya teu ngomong bae parkir barang kami nanya ulah jalan dinya moal cek na aing ge moal deui cek parengan nyasab Haji Pudoli teu mandi masalah nama eta jeung Haji Pendi blon lah jadi nyasab jadi di situ gaya nyasab segala hilalakon pohara ieu mah nyasaban segala ka gunung-gunung barang balik mah tuh jalan biasa tuh henteu Masya Allah eta mah hakikat nama titahnya hobe ku Gusti Allah tah deuleu ku sia negara Yordan anu sakitu suburna satungtung deuleu ngeplak hejo Masya Allah kol pohara wortel kangkung sagala naon gitu ngaranna teh anu rada bau teh naon ngaranna kucai percis kos diraok hidang begitu wah ngan teu kadeuleu tungtung bae eta mah di modalan tah mah make beusi sagala make beusi di modalan lain lalagaan dan mantak inget ka Kangjeng Nabi Khidir teh kadaharanana saladri ngan saladrina nu lain di tanah milik manusia saladri nu jajadian tanah nu eueuh nu boga datang ka kuari Kangjeng Nabi Khidir mah resepna ngadaharna eta saladri subur jasa orang dia tiris ubur Masya Allah sisieun makom Kangjeng Nabi Musa aya sumur teu kanyahoan iraha ayana wallahu alam sabaraha ratus tahun wallahu alam sabaraha ribu tahun ngan kanyahoan ku di ditu nama ratus-ratus tahun ngan geus kanyahoan teh berarti kan belah di ditu nama iraha mungkin saumur jeung Kangjeng Nabi Musa mukjizatna boa eta lah aya caina tiis herang ambalayah pohara jasa ngarinum di dinya wudu dan lain sebagainya bahkan salat gitulah keayaan di Yordan berangkatlah ke Mesir langsung naik mobil jadi naik mobil 2 peting tapi bunga baik bunga tebunga gitu emang kos gitu keayangan ada kumaha teu bisa protes atuh naik mobil langsung horenganan eta teh urang ka Aqaba kemudian atuh ka Suez anu geus terkenal dina majalah kulantaran urang mah teu nyaho lebah di mana horeng eta kalempangan kanon gitu ngaranna kasoran datanglah ngalewati ketih nu aya dina Al-Qur'an waditi urut Kangjeng Nabi Musa dipegat ku Jababirah teh di dinya eta lewat ka dinya terus ka Gunung Sinai horeng Gunung Sinai teh watini wa turisina wa hadzal baladin amin horeng eta mah Yordan, Palestina, Mesir, Gunung Tursina mah panjang 3 negara. Bukit anu ditaekan ku Kangjeng Nabi Musa na aya lantaran peuting teu bisa eureun sebab masih keneh loba kabahayaan begal-begal cek pemanduna. Maka hanya dituduhkeun doang lewatlah terus itu datanglah ke perbatasan dia naik kapal peri segala naik kapal peri nyebrang datanglah ke pelabuhan Mesir naik mobil deui langsung ke hotel
tidinya isuk nazarah ka Imam Syafi'i. Masya Allah, asa ngimpi bisa zarah ka Imam Syafi'i. Tidinya langsung zarah ka kitu Zakaria Al-Ansor, murid Imam Syafi'i, Imam Zakaria Al-Ansor. Nuku urang dibaca kitab daya karangan Imam Zakaria Al-Ansor. Tah kamari zarah ka ditu njana anu hayang wasiat mun kula maot hayang dihijikeun jeung guru kula dikubur jeung Imam Syafi'i. Akhirnya ngimpi ka pangijeng Imam Syafi'i, cek Imam Syafi'i mun maneh hayang ngahijieun kula tah di dieu dituduhkeun ku Imam Syafi'i deket jadi kuburanna. Tidinya zarah deui kepada Syekh Athaillah nu ngaran Hikam. Panjang mun urang nyaritakeun Syekh Athaillah mah sebab Syekh Athaillah mah urang Iskandar, Skandaria Mesir tidinya teh kira-kira 2 jam. Itu boga guru ngaranna Syekh Mursi. Anu jana geus pinter ngaji, sanggeus pinter cek Syekh Athaillah can ngeunaheun salat. Sedengkeun Kangjeng Nabi mah nyaritakeun salat teh ngeunaheun. Ilmu tauhid geus aya, ilmu alat geus aya, ilmu fikih geus aya di diri kula, tapi can ngeunaheun ibadah ka Gusti Allah. Berarti ilmu naon ieu kos kieu cakeun. Tauhid geus diaji, fikih geus diaji, alat geus diaji, tapi salat mah hoi ingetna ka mobil bae. Ingetna ka jabatan bae, sagala rupa tah. Inget cakeun ilmu teu bisa dipercaya kos kieu mah ieu. Tah beres ilmu cek sato baheula memeh boga guru batin ayalah didinya Syekh Mursi teh dialuti ku manusia kabeh timimiti budak datang ka kolot manut kabeh nyana bendu bisa naon sih teh si kiai jelema dararatan tadinya ngararaji zalalikir dah teu pararuguh bisa naon sih. Syekh Mursina geus ngomong kula bakal boga murid kula bakal jadi wali. Geus ngomong gitu, ke moal kebal deui bakal datang jelema murid kula nu bakal jadi wali. Sedangkan di dieuna anti nya maka kos kitu tah Syekh Ato mah. Nanaonan teh Syekh Mursi kikituanan. Di aya nu ngasehatan. Coba maneh hayang ngeunaheun salat bisa ibadah khusyuk coba datang ka naonan sombong sama jelema didaratangan ku jelema loba kos kitu teu datang bae heula ka ditu coba aing cobalah cenah datang ka ditu coba jelema ukur ribuan gitu milu nya ngaji didengikeun gunanya jatiis bener sakena ieu ngaji ngeunaheun ieu aing moal balik cekena dek bebeja datang sasalaman cek Syekh Mursi atau padahal encan kenalan kan geus nyaho sia ka aing ulah sok kikituanan ulah suuzon ulah teu percaya moal ngeunaheun salat sia lamun sia teu ngaguru ka aing cih pan nyahoeun cakena wah bener berarti ya guru lain lalaga geus kula geus moal balik dek ka guru pokona mah langsung ngasantren di dinya sapoe 2 poe sabulan 2 bulan geus langsung ngeunaheun salat cek nyana eueuh deui guru iwal ti hiji-hijina guru kula guru batin ieulah Syekh Mursi entak di dinya lah nyana perjalanan hirup jana jeung penemuan jadilah Hikam ieu Hikam teh karangan saya terpanjang ke dongeng nama tak kula kemari ziarah ke Syekh Athaillah terus ke Salahuddin Al-Ayyubi Salahuddin Al-Ayyubi nu pernah ngayakeun muludan pertama 1000 onta etalah ziarah kadinya Salahuddin Al-Ayyubi itu bentenganana kemudian anakna aya di dinya makomna dinya ziarah. Itulah seputar ziarah kamari alhamdulillah ka para sahabat, para ulama-ulama salafus sholihin, para aulia-aulia Allah. Terakhir ziarah ka Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 3 poe di Madinah, langsung ka Mekah 4 poe, langsung balik ka dieu sehat teu aya naon sama sekali.
130 sehat kabeh barang datang ke Indonesia batuk kabeh green hees teureun aya saya mah datang kayaknya nang itu aya tamu dengan layar teu kuat cakele salah dahar nu tadi nama kudu roti heula ulah wakasang di dieu langsung sangu jeung pepetek ya gering atuh boro-boro nu tas di mana nu di imah bage gering nya ge dahar gos kitu di ditu daging hayam roti dan lain sebagainya datang ka imah eta pepetek yang pedas yang ngamuk batu kata gakuari encan normal sebenarnya masih langleng kere alhamdulillahirabbil alamin salamet kalayan kisah kitu singkat nabai alhamdulillah nu diimpi-impikeun hayang kapanggih jeung Imam Syafi'i laksana tinggal engke hayang ka Yaman ka ditu Turki besi aya dek milu geura siap-siap ku hari nyeng celengan geus aya 50 juta pake kawin heula ka Yaman mah tetep teu milu Masya Allah. Nah, makan di Mesir mah ka piramid segala ka ditu kan non gara-gara Firaun ka Bengawan Nil Masya Allah. Nah, ka Kairo Al Azhar kadinya ka Sayyidina Husain sanajan sirah-sirahna nu dimakamkeun tetep di lantaran maulidan ribuan jelema kukulah henteu meunang paberencai titah naik mobil bae sebab beusi leungit hiji bae pan cilaka sebab dek maulidan dirinya teh di Sayyidina Husain Masya Allah rame na pohara baliklah alhamdulillah nah salamet urang bisa ngaji deui bahkan lamun jadi mamun jadi minggu hareup bakal aya tamu keturunan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani hayang hadir di pengajian urang tadi nandek minggu ieu cuman waktu nak ke minggu hareup mun jadi nyana bakal datang ka dieu hadir di tengah-tengah urang incu Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wah ieu rugi pokona mah mun minggu hareup ngabesan rugi insyaallah kumaha kersani gusingannya nangis janji hayang hadir di majelis ieu ya Allah ya Rabbi kama adapun jadi jeung teu nama kumaha Gusti ngersakeun nganyanana geus aya di Indonesia ku hari tinggal waktuna hungkul janji minggu hareup mudah-mudahan urang kabehan dibere panjang umur dibere sehat anjeunna ge kitu keneh kayak bisa hadir di tengah-tengah orang nyana hayang ningali pengajian di dia di Cilongok jadi engke teu kudu kukumaha ke ditanggap bae pasti bahasa Arab mentak saminggu ieu ente kabeh kudu kursus bahasa Arab sehingga hareup bakal ceramahnya na make bahasa Arab Masya Allah ya naam bae menyerah olah naam jeung eueuh Allah karim ieu mah pengajian urang meneruskeun urusan diat wa malaya dagadaru yupradu bihukumatin bilaso arita tunuh tadi pastikeun kos tatu damiah tatunu sakadar keluar getih doang eta mah teh aya kapastian yufradu pencilkeun bihukumatin kalawan hukumanana toroganana fil asohi sakadar sabaraha sih karugianana urusan tatu kos kitu mun ka dokter sabaraha duit jadi teu aya kepastian Inasirokiki kimatuhu ajib dina urusan jinayah terhadap awak kaula yang nabi betama kimatuhu regala sabaraha duit mah urusan di urang mah urusan roki amak
igoiriha dina lain alaqroki eta mah wajib mana kosomin kimatin kitu-kitu naon gara-garana tatuan umurangan tina rega sabaraha duit eta teh ku ayana tatu kurangna bayar sakitu andai kata leungeunna doang ditatuanna ieu mun dedeg pangadegna utuh bisa 10 juta lantaran abid mah kos hewan bisa dijual belikeun geus lamun jual beli kumaha mulus lintuh jeung teu mulus teu lintuhna gagah jeung teu gagahna percis ongkos sapi bae madak lamun ieu cacat dina leungeunna berarti aya kekurangan harga kurang etalah nu kudu dibayar ilam ya taqaddar fil huri lamun henteu aya kepastian dina jelema merdeka modern damiah tadi wa ilam ya taqaddar mun ande kata aya kepastian atuh panisbatuhu min qimatihi ngabangsakeunana tatu teh tina hargana Bikaulin mana koso dina ucapan dina koso wiji mana koso tatu kurangna sabaraha etalah nu kudu dibayar walau kutia zakaru lamun dipotong zakarna wa unsayahu jeung poler dua papil azhar gimatani cekaul azhar wa dua harga nya harga zakarna nya harga polerna nyaritakeun poler kos embe aya ge poler embe ya atuh naon atuh kanjut kaju tuh jahat teman katanya aduh Masya Allah ayah zakarna dipotong berikut jeung kanjutna nurutkan cekaul azhar dua harga zakar sabaraha harga poler sabaraha aduh ampun di zaman DI mah loba panjelema dipotong pelerna nu dipotong zakarna nu dipotong susuna eta ke zaman DI Kartosuwiryo mentek di Garut mah loba gitu lempang di jalan aya susu di sisi teh susu parawan di ome ku budak di susu saha gitu aya nu belah ditu ke aya kontol zakat kapohan ngomong aing baruh ampun segitulah zaman dai mah Masya Allah sadi mana kasih cekaul kadua bah kurang sabaraha paila meangkos balas saya mun teu kurang atuh teu wajib naon ya Allah ya tapi ieu mah keur carita abid babu mujibati duat wallahu a'lam